warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui dina channel Yopi Andriana dina acara ngaler ngidul. Hatur nuhun anu tos muka ieu video. Sateacan Nabi Cumarios tadi bade ngucapkeun heula selamat Hari Guru Nasional kanggo guru-guru nu aya di Indonesia. Guru PNS-na atanapi guru honorerna. Tah dina dangetan ieu teh abdi bade Cumarios perkawis guru honorer atanapi lamun cek bahasa Indonesia mah curhat nya. Anu judulna teh Mung Hoyong Anjeun Terang. Buka saha anjeunna namanya. Da penting mah anjeun we dinya judulna teh. Jadi guru honorer teh lumayan cukup menderita, lumayan cukup berkorban gitu bagi bangsa teh nya. Aya caritana memang cerita abdi oge gitu teh. Di kawitan ti mimiti keluar SMA. Tadi keluar SMA teh rerencangan teh seueur anu henteu neraskeun kuliah gitu seueurna teh anu ka kota, anu kadayeuh, usaha, usrip, ya anu kana kelontongan, aya kana tambal ban sareng sajadina. Abdi kuliah, kuliah salami 4 tahun. Dina 4 tahun eta teh rerencangan mah ngala artos, teras we, teras-terasan. Meskipun sakedik tapi namina ngala we teras minuhan. Abdi mah dimulih gitunya kalah ngaluarkeun dina salami 4 tahun eta teh. Dilajengkeun deui ngagulang di SD gitu ya. Abdi ngagulang di SD atau 10 tahun. Badai jalan 11 tahun. Dikawit 2008. Dina ngahonor eta nya gaji mah kawit-kawitna 100.000. Ayeuna ge da henteu langkung ti 300 mah. Eta teh kan dianggapna teh teu cukup. Memang eta ge sanes nu jadi utama ngahonor teh, tapi mung upami pemerintah ngadangu mah hoyong aya perhatosana gitu bahwa guru honorer ogen meskipun ayeuna namina berbakti pada bangsa tapi anger gitu peryogi aya tuang mah namanya ayeuna cukup ku berbakti hungkul mah cukup ku sajuta sabar jujur dan takwa da mah wareg eta teh pasti anger kadah milarian kanggo tuangna milarian atosna. Jadi dina ayeuna abdi lulus kuliah diteraskeun kana ngahonor rerencangan mah teras we milarian atos aya anu tos kapeser wae motor, anu tos kapeser wae mobil. Ya abdi mah nya kitu-kitu keneh we acuk oge kadang saaya-aya gitu nya. Diteraskeun kana rumah tanggi gitu nya. Dina rumah tanggi atau rumah tanggi masih keneh ngahonor. Dirinya teh kan nambihan beban abdi teh nu tadina mah mikiran kanggo ngaroko, mikiran kanggo bensin, ayeuna mah nambihan kanggo nyata nyumponan istri. Diteraskeun deui kanggo gaduh murang kali gitu. Otomatis nambihan deui ka peryogian teh. Tapi masih keneh gaji honorer mah sakitu-kitu keneh. Berkisar 100 sampai 200 ribu gitu. Ayeuna atuh cenah anu nyaur atuh milarian 9. Memang 9 nanya gampil nyebatkeun mah 9. Ayeuna rata-rata guru mulang jam 2. Aya bahkan anu rata-rata jam 3. Tah ayeuna tos jam 3 erek milarian 9 naon. Dan jam sakitu mah waktuna mulang anu di daramel teh. Aya di anu nawisan teh daramelna di dayeuh. Otomatis kan tebih sareng lokasi ngajar abdi moal teh sakaudag gitu nya. Seperti ini ayeuna ngantosan jongko, ngantosan tambal, antosan naon eta sami deui eta ge teh tiasa jadi sambilan gitu. Jadi dina salami ayeuna 10 tahun teh bener-bener berjuang teh nya teu tambu laku gitu sebenarnya nama. Jadi hasilna nama pangitan abdi teh mencerdaskan kehidupan bangsa upami cek bahasa gaulna nama. Tapi salian teh eta teh hoyong gitu kaperhatoskeun. Atuh misalnya teh teu kudu tebi-tebi negara teh atuhnya nyumbang 100.000 sasasi teh kudu seueur-seueur kanggo guru honorer teh supaya sejahtera itu guru honorer teh. Ya sami guru honorer oge di kumaha-kumaha oge peryogi kanggo tuang eta teh geus acan terang gitu nya. Sami guru honorer oge tuang mah sangu nya sangu eta teh kudu dipeser gitu. Tapi da aya wae paginten ti ditu ti dieu mah mung sekedar koreh-koreh cok. Nah, jadi upami aya nu ngadangu mah di pemerintah mohon diperhatoskeun gitu. Nah, ayeuna deui tes CPNS aya nama. Memang ngabingah disebat ngabingahkeun nya ngabingahkeun disebat teu nya henteu gitu. Jadi maksudna mah sesah gitu hayong lebet teh. Diperkawis daftar sesah komo laku upami lulus. Sedangkan ayeuna urang ngajar di SD,
pelajaran-pelajaran dasar di kuliahan diajarkan tentang mengajar anak-anak SD, tapi ayeuna begitu tes urang ayeuna diajar soal-soalnya anu begitu rumit nah gitu nya. Jadi eta mah ibarat urang erek ngajarkeun ciblung ka lauk, tapi begitu urang dites kudu bisa ngapung jiga manuk tak gitu. Ai urang dites ngapung, ai ngajar ciblung, jadi teu nyukon gitu nya. Lamun dites tentang KSDan mah dikumahakeun budak nu bangor, dikumahakeun budak nu tara sekolah, rada nyambung. Tapi ieu mah kan ngajar di SD tapi soal-soalna anu rada-rada berat gitu nya. Tapi nya mudah-mudahan ayeuna dina tes CPNS aya kamudahanna kanggo sadaya honorer nu aya di Indonesia. Sakitu wae nu dipikahatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.